Tunggu kumaha teh nu. Itu ngaji teh. Kalebak Sabtuan ente poe Sabtu tong loba alasan. Oh tadi geus gak tadi gak karek menang uang motor Urang sare, urang. api sare. Segala lah mah, segala. Kurang tuh, tong Sabtuan sing kaberangan. Urang ah. Encan, masih kena waktu, masih kena sholawatan tak ada. Itu bro ngaji. Gede padilahna ngaji teh. Mau aya gitu. Di antarana padilahna ngaji kahiji man intaqala ya ta'allama ilman ufirolahu qabla ayah tua. Cuk urang mah saha jalma ye anu mindahkeun sukuna ngalengkahkeun sukuna rek mangkat ngaji eta teh dosana dihampura qabla ayah tua samemeh ngalengkah ka ditu teh dosa geus dihampura lamun niat ngaji mah. Itu ngaji. Aparan teu boga kita mah ge a. Kumaha Tong loba alasan ayeuna mah ngaji wah ngaji bae teu mawa kitab oge. Teu urang Sabtuan Madawo di situ meureun. kan bae masih kena gede ganjaranna teu mawa kitab tulis naon oge. Gede ganjaranna Kanjeng Nabi ngadawuh ieu ka sahabat nyata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud teh salah satu sahabat anu pangleutikna. Tapi sok sanajan pangleutikna eta Ibnu Mas'ud, Kanjeng Nabi ngadawuh ka sahabat anu sejen sok sanajan Ibnu Mas'ud awakna leutik, tapi gunung Uhud anu sakitu gedena bisa hancur, Ibnu Mas'ud bisa kaangkat. Apabila sahabat Kanjeng Nabi ngadawuh ka Ibnu Mas'ud, jawab Mas'ud, juru suka saatan fi majlisil ilmi lata masuk kolaman wala taktu baharpan khairul laka min itki alfi rokobatin. Cek urang mah sor Kanjeng Nabi ka Ibnu Mas'ud diukna maneh ieu di tempat ilmu sajam teu lalating sajam maneh teu wala tamasuk kolaman teh teu mawa pulpen wala taktu baharpan teu nulis saharap-harap acan tapi khairul laka eta teh leuwih alus ka maneh ibatan memerdekakeun 1000 abdi. Penjarana itu gede. Aku teu kabita kene. Bae teh mau kita boge ditu. Cek urang mah jiping. Jiping kuping. Salulah. Ieu we sireum. Sisi peureum ngajina tah loba. Iya, iya. Bae yang penting mah ngaji we enak mah ngadengkeun. Cicing mah jalan. Komo enak ke bulan puasa yang make kopeh dan tila. Komo ke puasa enak ganjaranna bakal gede ya. Kopehnya. Make kopeh. Nah itu ah, Jadi itu mah nyate-nyate. puasa Oh kumaha teh? puasanya.